Assalamualaikum, hapunten bari sadayana, wilujeng boboran Idul Adha 1440 genep Hijriah. Urang ngadamel opor ayam yu baraya. Ieu hayamna hayam kampungnya, urang siapkeun we bumbu-bumbuna. Ieu aya koneng anu atos dibeuleum. Saparantos kitu aya muncang, bawang bodas, bawang beureum sareng jahe. Saparantos kitu urang choperna ngangge minyak baraya, janten teu kedah ngangge minyak deui. Teras lebetkeun kana katel anu parantos panas. Satos kitu lebetkeun oge ieu tuncar bubuk baraya. Pami atos asak bumbuna nembe lebetkeun hayamna. Diaduk-aduk baraya, saparantos kitu lebetkeun oge daun salam, sereh, laja, sareng daun jeruk baraya. Tong hilap oge ditutupnya tanda dikekeb baraya. Saparantos kitu urang siapkeun ieu waluh sieum dipesek we nya baraya. Satos dipesek urang parut janten saarageung kieu tu baraya tuh. Ternyata si dagingna teh urang presto we da liat geuning baraya. Saparantos di presto urang lebetkeun ieu tah si waluh nu tadi. Lebetkeun oge ieu cai santen baraya. Nah, tambihan oge gula beureum, penyedap rasa sareng ladaku dibolak-balik we. Kaleresan abdi teh ngadamelna teh seueur margina bade di bagikeun ka tatanggi baraya tuh janten ngadamel 2 wadah tuh baraya. Dilajengnya part 2 baraya. Sakitu we pangiteun ti peribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.